Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Al babus saminu ari ieu eta bab anu kadalapan wal isrona jeung 20 tegasna mah 28 piman isur bil khomri dina mertelakeun nyegahna nginum arak. Qala parantos ngucap saha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man saha jalma sariba anu nginum man al khomro kana arak fid dunya di dunya lam yasrob tah moal nginum man ha kana itu khomro fil akhirati di akhirat. Wa qala alaihi salatu wassalam man saha jalma syariba anu nginum man al khomro kana arak mumsiyan dina waktu sore-sore asbaha tah subuh-subuh itu man musyrikon eta anu musyrik. Waman jeung saha jalma sariba anu nginum man ha kana itu khomro musbihan dina waktu subuh-subuh amsi tah sore-sore itu man musyrikan eta anu musyrik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al khomro ari arak ummul khobaisi eta intina pirang-pirang kadorakaan, intina pirang-pirang kagorengan bisa. Paman maka saha jalma saroba anu nginum man ha kana itu khomro lam tukbal tah moal ditarima naon sholatuhu sholatna man arba'ina yauman dina 40 pirang-pirang poe. Pain mata tuluy lamun maot man wahia jeung ari itu khomro pi batnihi eta tetep dina beuteungna itu man mata tah maot man maitatan kalawan maot man teh jahiliyatan maot maitatan jahiliyatan kalawan maot jalma anu jahiliyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al khomru ari arak jimaul ismi eta teh ngumpulkeun kana pirang-pirang dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam syaribul khomri ari jalma anu nginum arak mal'unun eta anu dilaknat. Wa qala alaihi salatu wassalam syaribul khomri ari jalma anu nginum arak ka'abidil wasni eta saperti jalma anu ibadah kana berhala. Wasaribul khomri jeung ari jalma anu nginum arak ka'abidillati eta saperti ibadah ka patekong Lata wal Uzza jeung patekong Uzza. Wa qala alaihi salatu wassalam man saha jalma syariba anu nginum man al khomro kana arak faqad kafaro maka nyata kufur man bima kana perkara angzala anu tos nurunkeun saha Allahu Gusti Allah ta'ala maha luhur Allah ala anbiyaihi ka pirang-pirang nabina Allah. Waman jeung saha jalma sallama anu maca salam man ala syaribil khamri ka jalma anu nginum arak
ausopahahu atawa sasalaman ausopaha atawa sasalaman man hu ka itu saribil khamri akhbato tah ngalebur saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala amalahu kana amalna itu man arba'ina sanatan kalawan 40 pirang-pirang tahun. Wa qala alaihi salatu wassalam la yajtami'u teu narima pakumpul moal narima pakumpul naon al khamru arak wal imani jeung iman fi qalbi mriin dina hatena hiji jalma abadan salawasna. Wa qala alaihi salatu wassalam man saha jalma syariba anu nginum man al khamro kana arak hatta yazila nepi ka leungit atawa sahingga leungit naon akluhu akalna man ya'ti tah ngadubur hu ka itu man saha asyaitonu setan biduburihi dina duburna itu man arba'ina marotan kana 40 balikan kama saperti perkara ya'ti anu ngadubur saha ar-rajulu hiji lalaki imro'atahu ka pamajikanana itu rajul. Wa qala alaihi salatu wassalam la'ana ngalaknat saha Allahu Gusti Allah al khamra kana arak wasyaribaha jeung ka anu nginumna itu khamra wasaki jeung ka anu nyicikeun wasakiha jeung ka anu nyicikeunana itu khamra wa bai'aha jeung ka anu ngajualna itu khamra wa mubta'aha jeung ka anu meulina itu khamra wa asyiroha jeung ka anu meresna itu khamra wa mu'tasiroha jeung ka anu nitah meresna itu khamra wa hamiluha jeung ka anu mawa'na itu khamra wal mahmulata jeung ka anu dianteranana itu khamra ilaihi ka itu man wa akala jeung ka anu ngadaharna samaniha kana ladangna itu khamra. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.